priyogieu disarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari ngaos dinu nikahan teh sok ada kahaneutan. Nu mawi pun bojo tu kedah ngaos nama ngagusur sim kuring ya sok kapita cenah. Kurang mepene diri. Salam lagi kurang sarang da panganten. Mepene diri ame uwi papanganten deui. Ngan ulah papanganten jeung batur. Sakawidian ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifah wa aw'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah itu barang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbu dzawaqina wa la dzawaqat. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus pimpinan umum pondok pesantren Nurul Huda, Manarul Huda, anu puji sim kuring dipihormat oge mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Para dewan kiai, dewan guru, anu puji sim kuring dipihormat oge mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin anu sami-sami hadir, oge para alumni hormaten sim kuring, mudah-mudahan urang sadayana dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Zat Ilahi Rabbi
manjatkeun puja sinaran syukur ka Zat anu Maha Ghafur anu mana mantena parantos ngajodokeun ka ieu dua jodoh hamba Allah anu arenggal di akadan. Mudah-mudahan jodoh nak singa jodoh kalawan dilungsuran ku rahmat sareng barokah ti Allah Subhanahu wa taala dina nalika ngalaksanakeun rumah tanggina. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wasalam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun ka kulawargina sahabatna tabiin tabiatna mudah-mudahan dugi ka urang sadaya selaku umat anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Sim kuring teh rada seunggah Kang Haji. Adi ngaos di alumni sepuh teh. Kunaon margina asa ngaos di payuneun aki asa ngaos di payuneun para ulama seuseut nyarios ogenan nyanggem ogenan apalin modalna gitu terangeun modalna kan tenan Kang terang abdi nuju alikeun nya Kang ya abdi wae apa ke dibuligirna begitu. Astagfirullah. Ayeuna geulis teh ih geus jadi bojo abdi. Ayeuna wantun nyebat gelis teh sabageus boga budak 12. Da bageula mah teu bogo-bogo acan. Neng santri Ulah. Neng siap dijodohkeun ku Akang? Santri ayeuna mah mun ditanya ku ajengan meneran kaset jeung geulis insyaallah meneran teu bogoh hoyong kene ngaos bari geus tara ngaji. Santri baheula mah samina wa atona kanu ngajantenkeun guru. Tina ladang samina wa atona kanu ngajantenkeun guru bari narima kana papasten ti Allah Subhanahu wa taala sanajan nikah teu ladang bobogohan tapi timimiti kobil tu nikah asa bobogohan nepi ka incuan oge nya Kang. Alhamdulillah mata kudu turut ka guru teh nyanengnya. Nah sanajan dikawinkeun lain ka kabogoh. Para bapak para ibu anu sami-sami hadir, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadaya tiasa rurumpaheun hadir di haplah mubarokah ieu kalawan sejak nyumpingan kana pangulemna guru urang sadayana dina raraga tasakur bin nikmah tasakur wireh mantena parantos beres ngalaksanakeun tugas kanu ngajantenkeun putra putrina khususna ka panganten dua jodoh ieu da aya keneh kahandapna nya Kang. Sakantenan reunian sakantenan alumnian asa maknya lamun guru manggil ka urang ngulem ka urang teu hadir leres teu leres teu Bu leres nya teung teuingeun nalika guru ngulem ka urang teu sum boro-boro diulem teu diulem ge urang teh kudu zarah ka guru urang. Saur tadi ge yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Urang diluhurkeun darajat ku Allah teh karena ilmu. Urang dihargaan ku masyarakat karena ilmu. Urang aya nu suntangan karena ilmu. Urang gaduh santri karena ari ilmu nati mana ti guru urang sadayana. Cek syariat lamun guru urang teu maparin ilmu ka urang
insya Allah urang moal jadi jalma anu berharga baik di hadapan Allah atanapi di hadapan manusia. Ulah kalah adigung urang teh atuh da ayeuna mah geus jadi mubalig, ayeuna mah geus jadi ulama besar. Maknya kudu datang kene ka ieu pasantren, nu kitu murid Bangkawara tidak tahu diri, padahal urang ayeuna dihormat ku batur, dihargaan ku batur karena ilmu anu tos dipasihkeun ku guru-guru urang sadayana. Maka saur Kangjeng Nabi, manjarul ulama faka'annama zarul anbiya, sahajal anu jarah ka ulama sapertos jarah ka para nabi. Ibu hoyong jarah ka para nabi, sok hoyong ke bu hoyong. Sabaraha ongkos nabi ka Madinah? 30 juta ayeuna mah langkungnya ti 30 juta. Nah, gaduh artos 30 juta tiasa ziarah ka para nabi ka Kangjeng Nabi. Tapi upami urang teu gaduh ongkos 30 juta minimalna, sok jarah ka para ulama, jarah ka guru, boro-boro tos dijadwalkeun ku pihak pasantren, dijadwalkeun ku guru, cacak lamun teu dijadwalkeun oge urang kedah nyempatkeun jarah ka guru-guru urang sadayana. Mudah-mudahan urang kalebet jarah ka para ulama. Amin. Anu ganjaranana sapertos jarah ka para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakantenan dina danget ayeuna mah urang datang ka dieu teh rek ngiri ngaduakeun ka panganten. Bu, osok ngaduakeun sanes. Osok bu ngaduakeun ka tatanggi osok. Osok ngaduakeun ka muslimin muslimat osok. Ayeuna putra guru urang sadayana nembe beres ti akadan peryogian doa ti sadayana. Yuk urang ngaduakeun ka ieu panganten, mudah-mudahan panganten dijembarkeun rizkina, dijembarkeun manahna, biasa sobar jeung tawakal nandangan kahirupan anu anyar, rumah tanggina dilungsuran ku rahmat sareng barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala, rumah tanggina sing jadi wasilah kana kamanfaatan ilmuna khususna di ieu pasantren. Amin ya rabbal alamin. Bade ibu ngaduakeun heula? Bade bu? Lamun can ngaduakeun ibu gaduh hutang tahu ti teh nya. Urang ngaduakeun heula ka panganten. Sok panganten tati heula sakedah. Sok adeg angkat pandanganna, aminan doa ti para jamaah sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka. Barakallahu Wa laka. baraka alaika. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma. Wa jama'a Fi bainakuma. khairin. Fi khairin. Allahumma. Allahumma. Alif. Alif. Baina. Baina. Imam serang. Imam Ya. Sahidah sarang. Cecep sarang sahidah. Kama alafta. Kama alafta. Baina Adama. Baina Adam. Wa Hawa'a. Wa hawa. Wa kama Wa alafta. kama alafta. Baina Ibrahima. Baina Ibrahim. Wa Sarata. Wa sarata. Wa kama Wa alafta. kama alafta. Baina Yusufa. Baina Yusufa. Wa Zulaikha. Wa Zulaikha. Wa kama alafta. Wa kama Baina alafta. Sayyidina Baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra bi barakatil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Yang imam sareng garwa, jang ecep sareng garwa. Saur almarhum wajengan biasana sepuh teh dimana ngajodokeun putra sok nuturkeun kana kebiasaan kana kayaan orang tuana. Lamun bapakna tukang dagang milarian budakna ge tukang dagang deui supaya ngagendean naonana usahana leres. Lamun ibu ramana guru milarian minantu ge nu jadi guru supaya neruskeun perjuangan ibu ramana. Lamun nu loba tanahna nikahkeun teh neangan minantu ge nu loba naonana tanahna supaya leuwih lega. Da kitu hawa dunia teu cukup kuno aya hayang beuki lega mun kongang mah dunia hayang milik sorangan. Leres. Pangarsa Kang Haji Didi senior abdi kasepuhan abdi pangarsa Ceh Haji Ayah eta mah baran sakelas tapi teu sakobong. Ya, sakelas kan teu sakobong kakunaon pang teu sakobong teh. Para warga sadana mantena milarian minantu teh nu jarago ngaji. Nah, cep imam ngalaman di Al-Faqih di Manon Jaya duka sabaraha dinten duka sabaraha minggu eta teh. Lumayan sabaraha tahun. Alhamdulillah bisaan masangret teu lami ge jadi ajengan teh alhamdulillah. Ayeuna nu kasep Kang Acep ditikakeun di pilarian ku Kang Haji Didi nu tiasa ngaos ngahajak malahan ieu mah dimes pisan ngahajan teh sabab naon ajengan mah barang langka barang antik barang aneh jarang-jarang jelema anu hayang masantrenkeun budakna pangresa Kang Haji di dieu kaungan pasantren kaungan santri kaungan alumni masyarakat jeung sajabina sanaos anjeunna cangker kene jag-jag kene tos nyiapkeun supaya sekian tahun yang akan datang bahkan kapalaina mah nepi ka poe kiamat ieu pasantren tong eureun tong pareum amin. Mudah-mudahan sing nepi ka kiamat insyaallah pasantren bakal maju, pasantren bakal tuluy rame, bakal tuluy makmur pasantren upami pangersa Kang Haji Didi kaungan generasi peneras putra putuna mantuna sadayana siap ngamajengkeun ieu pasantren kabiasaan anjeunna tikalik mukim di ieu tempat insyaallah terus kapajengkeun berjamaah terus makmur masjidna pinuh ku santrina berjamaah ngaosna nya kitu kene tuluy teu eureun pengajian. Ibu-ibu masyarakat bapak-bapak ibu-ibu pamuda-pamudi murangkali kaurus sadayana margi mantena jalmi anu kaungan amanat ti pangarasa guru-guruna bahwa orang sebagai alumni boga tanggung jawab neruskeun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedina guru-guruna urusan ajengan teh tiap tingkatan. Ajengan mah dibutuhkeun ku masyarakat dina setiap kesempatan. Leres teu Bu? Upami ibu ngawitan kakandungan nu diulem saha Bu? Ajengan hoyong naon? Palayan naon? Diduakeun. Ibu opat sasihan nu diulem saha? Ajengan 7 bulan osok diulam di tara dan ngolotkeun cenah Bu. Terus
7 bulan oge diulum ajengan di jangalotkeun geus deukeut-deukeut kana lahir. Geus garasa geus mules patuanganna ibu sumping ka saha? Ka ajengan deui ajengan piduana itu pun bojo atanapi abdi tos mules hoyong bungsur bangsa dina waktu ngelahirkeun. Borojol lahir anu disuhunkeun duana saha? Ajengan. Nepikeun karek maot nu diulem teh sahari wae. Jadi ajengan mengurus umat tiap-tiap tahapan, tiap tingkatan. Budak kakara budak kandungan, budak geus dilahirkeun, budak remaja dewasa nepikeun ka maot urusan ajengan. Ajengan disuhunkeun berkah sagala-galana supaya budak salamet duikeun ka maotna ge husnul khotimah. Tah ieu teh garapeun jang imam jeung bojona, garapeun jang cep jeung bojona jeung sawargi-wargi. Ngajakeun nu mawi urang upami diulem ku ajengan ku guru teh masya Allah luar biasa. Moal kagaleuh, moal kabayar pengorbanan anjeunna anu sangat dibutuhkeun tiap saat urang sadayana. Teu diulem ge urang teh kedah ngahajakeun sumping. Urang siap ngakhodam ka mantanna, berbuat baik ka mantanna, moal kabayar ka saen mantanna. Tak ayeuna sumping ka dieu urang parantos ngadoakeun mudah-mudahan pamaksadan mantanna diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, pasantren tami majeng, tami subur, tami barokah, putra putrina sing janten ulama sadayana. Amin ya rabbal alamin. Abdi taralami nyelang unggul bilipun video capieun bu ngatraskeun deui. Ieu teh piduana pun bojo putrina almarhum Haji Dali Mutiara. Rupina ibu sering tepang sama mantena. Alhamdulillah mantena parantos teu aya teh gegentosna alhamdulillah seueur putrana. Putri mantena putra mantena 16. Di antawisna ieu ceuk batur mah salirana mirip ageungna oge kiloana ge hampir sami. Sakabeunga acuk lagi sofa gentos-gentos kata teh saking kusamina. Mudah-mudahan janten penas anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Nah. Saleres nama hampir ditolak akang ulem simkuring teh. Kunaon mohon kitu. Ieu teh senior abdi, senior pun lanceuk. Bisi teu bisa ngomong datang ka dieu teh gitu. Nanging saur mantena teh biasana mun ngawinkeun budak teh sok ngulem ece. Ayeuna ece tos teu aya, wayahna we cenah Nyi Haji. Tah abdi teh kumargi akang sasawuranana sapertos kitu. Abdi asa gaduh tanggal waler kedah neraskeun kabiasaan perjuangan pun biang ulah dugika pun biang teu aya teh nu prayogika pun biang teu aya gentosna. Keuna meureun ku paribasa uyah mah moal TS kaluhurnya kan. Matak bisa teu bisa gaskeun we lah. Hayang jadi budak anu cinta ka ibu ramana, hoyong janten putra nu tiasa ngabutoskeun cita-cita ngajantenkeun sepuhna. Wala tuktina ba'dahu tong jadi fitnah sabada pun biangan tunkeun. Meureun lamun pala putra na teu siap ngagentosan naudzubillah bisi kalebet janten fitnah sabada pun biangan tunkeun. Nu kadua nu matak jadi pangdorong kersa teh Kang pedah we jang imam pernah di Al-Faqih. Jadi urang mapatahan murid Al-Faqih. Mudah-mudahan sanajan sakedap yang imam mam jadi imam lulus jadi imam hampir 2 tahun ya, badai 2 tahun 1 tahun setengah nyamanya di Al-Faqih teh. Kunaon geuningan teu ditamatkeun kaburu budug teu cager-cager cenah. Nembe saur akang ge kunaon teu tamat budug wae teu cager-cager. Padahal eta budug teh Allah keur napelkeun ilmu ka anjeun.
da geus buduk ieu lah geus we ilmuna geus beunang cenah. Tapi alhamdulillah diteraskeun pesantrenna insyaallah budak ajengan mah kudu jadi ajengan deui. Amin. Yang imam insyaallah siap jadi naon? Ajengan penerus orang tuana. Tah yang imam sareng tetehna sadayana putra putri akang sing hayang jadi putra anu dibanggakeun ku sepuh tong ngadaguan sepuh teu aya rek dewasa teh. Tapi kudu ti ayeuna ameh bingangeun sepuh teh nalika urang dewasa tiasa neraskeun mantena lain bunga teh isukan we di alam barzah tapi bunga ti ayeuna keneh. Ya bunga ti ayeuna keneh. Da insyaallah umi ogenan kersa ka dieu teh eta dasarna. Abdi kudu janten penerus sepuh abdi. Imam ge kudu jadi penerus sepuhna. Teteh ge kedah janten penerus sepuhna. Reug-reug alumni teh upami aya peneras ieu pasan. Laras Bu? Laras reug-reug. Dari tage jang imam ka ditu teh tos SMA nya mamnya. SMP. SMP nya. Ya alhamdulillah dinas ngaosna lamun teu buduk masih gana bakal naon tamat pesantrenna ngan kulantaran buduk teu cager-cager jadi we eta gogodana tapi teras pesantren deui alhamdulillah mudah-mudahan ilmuna manfaat. Kalian tong diturutan ku santrinya. Da sanjang ieu mama eureun pesantren teh lain eureun tapi nyaketan orang tuana supaya langsung ka kontrol. Para bapak, para ibu anu sami-sami hadir, alhamdulillah sadaya parantos kedal doa kanggo panganten putra putri guru urang sadayana. Mudah-mudahan Allah ngabulkana doa sadayana. Yakin diantawis jalmi nu seueuran ieu aya jalmi nu janten kakasih Allah anu deen ijabah doana. Aminan tadi ku panganten parantos mudah-mudahan ieu panganten barokah rumah tanggana. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah turunkeun barokah ka ieu panganten pasangan jang imam jeung pasangan Kang Cecep saperti barokahna para guru-guruna barokahna ibu ramana mudah-mudahan para putra putri nage sing dilungsuran ku barokah. Amin. Naon ari barokah teh Bu? Ziyadatul khair. Naon Bu ari barokah? Kade lain barokah tapi barokah. Ari barokah mah ieu siga simkuring ge. Baheula mah keur dikawin ku pun lanceuk teh 47 kilo ayeuna mah 85 kilo. Alhamdulillah. Sakieu teh geus Subur. mangeusan. Nya, ta eta ngaranna naon? Barokah. Ari barokah ibu saya awon. Sok we Bu jujur da moal turun ieu tina panggung. Ari barokah saya awon. Saya alhamdulillah cek pun lanceuk mah barokah ge raos. Barokah ge sae. Keun we barokah ge asal barokah. Dari barokah mah barokah ge tangtu bakal tambah-tambah nikmat. Enak boga bojo barokah teh nya. Jadi paraban saminggu ge moal aya nu nyangka teu boga parab. Terus Bu, tara dibere duit ge moal nyangka tara bogaeun duit. Teu boga kasur dari tuh ieu pamajikan oge. Alhamdulillah. Nikmati we syukuri we nu aya. Ceuk mun lanceun bojo-bojo hidup teh jelas jalmina. Parabna teh lain jukut jeung huut da lain dom. Tapi parabna teh sangu sok paraban bojo ku sangu jeung deungeuna. Ulah hayang make hungkul ari maraban ta. Ulah hayang mita hungkul ari nyaah teu. Leres Bu? Dua pakaian bojo ku pakaian busana mus. Pepeje.
tong dipakaian ku pakaian dajal dada jeung bujal ka tembok resep teh buka bojo nu kitu ka istri nu kitu resep teh nya bujalna ka tembong dadakna ka tembong lir buuk namah ka tembong malah segala rupana ka tembong resep teh eta teh awewe nu keur ngobrol karep bahkan lain diobral mana dibayar benernya punya sanajan murah kan ieu teh dibayar berarti murahan alhamdulillah ece santri mah istri nate jantan istri anu mahal laras bu ibu-ibu tukang ngaos tukang ditudung mahal nu teu ditudung mah hayang ningali rambutna tidak harus berbayar hoyong ningali buah dadana tidak harus berbayar hoyong ningali anuna tidak harus berbayar coba nu make tudung mah neng kunaon ditudung izin ku Allah nya cing atuh neng buka heula kan rek ditikah ku abis eueuh bukan moal nya buka atuh tudungna bisi eueuh ceulian moal nya alhamdulillah ceuli aya keneh buuk aya keneh dibayar ku 100.000 moal 500.000 moal dibayar 1 juta moal dibayar 1 miliar moal mahal teh istri nu kitu mahal aya teu aya insya Allah ngan moal aya nu mayaran nepi ka 1 miliar hayang nu pembuukna leres aya nu kieu neng kunaon ditudung izin ku Allah ku mau dicium insya Allah goblok eta awewe nya awewe nu kitu mah naon goblok cenah kahade nah sok pakaian bojo ku pakaian berbusana muslimah tilu bojo teh pakeun parabaneun pakaianeun pakeun siap jang siap imam magis moal ditanya deui meureun deudeuyeun nya mamnya nah bujang-bujang nu engel panganten bu mun abdi taros atuh nu geus loba anak ge deudeuyeun surga dunia tah pakeun tong diantep bisi pongpek beres bu lain antepeun pamajikan teh bisi pongpek tapi pakeun geus siap can kudu siap atuh Bu Haji geuwakeun lah ngajina tong penting-penting teh ya kuring geus siap make pamajikan ya. Nah jang imam geus ngana teh bot siapnya insya Allah pakeun panwa asiruhun nabil ma'ruf teh kudu marengan kalawan hade salaki kudu marengan bojo kalawan hade bojo ge kudu marengan salaki kalawan hade ulah hayang bojo we nu marengan kalawan hade teh ari salakina bangkawara bojo we anu marengan sae ka salaki teh ari salakina hampang leungeun tapi wasiruhunna bil ma'ruf kudu marengan salaki ka bojo kalawan hade bojo ge kudu marengan ka salaki kalawan hade dalam berbagai hal mun rek ngawurukan anak nu hade mun rek makean anak anu hade pepejeun ulah di pakaian anu teu hade lamun rek maraban parabna ge kudu anu hade lamun rek papatahan ge kudu anu hade lamun rek marengan sare kudu hade ulah dibujeng maksudna wae siga tukang ojek siap jang siap ya bu lamun ibu memeh bobo dibarengan ku salaki dengan rintih sae dielus-elus penuh dengan kasih sayang nah hiji waktu dibujang maksudna cing ngeunah mana enak anu bil ma'ruf enak anu dibujang maksudna bu jelas nuraos mah bil ma'ruf laras muasa mata-mata
Allah marentakeun marengan bojo kudu hade, terkecuali lamun marengan bojo dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengalaman ya itu Bu, pengalaman gitu gitu. Ka panganten ya dibejakeun teh. Kakak sok nurutan gitu jeung imam gitu. Tapi kadang-kadang teu kanyahoan lah tibra kerek. Aduh kahilapkeun jadi nanti. Bu, mudah-mudahan ieu panganten rumah tanggina sing barokah, tambah-tambah kahadean. Ari barokah teh azyadatu fil khairi, sing tambah-tambah dina kahadean. Mun biasana jang imam ngedul berjamaah ayeuna mah geus jadi ajengan getol berjamaahna ciri barokah. Lamun meme di akadan ngedul ngawuruk ayeuna mah rajin ngawurukna ciri barokah. Lamun meme di akadan gede ambek ayeuna mah penuh dengan kasih sayang ciri barokah. Lamun memeh di akadan ngedul tahajud ngedul duha ayeuna mah getol ciri barokah jeung teu barokah na rumah tangga urang lain tatangga anu bisa nyirikeun tapi pribadi urang sorangan anu bisa nyirikeun. Nah Allah nurunkeun barokah atawa teu. Naon perkara nu aya di panganten sing barokah? Mun panganten gaduh ilmu sing barokah. Sanajan saeutik ari barokah mah bakal manfaat. Tapi ilmu nu teu barokah mah sanajan loba ilmuna moal ilmu bakal mapaesan diri lamun ilmuna dimanfaatkeun. Ilmu bakal ngaluhurkeun darajat urang lamun ilmuna dimanfaatkeun. Lamun urang gaduh ilmu tapi ilmuna teu dimanfaatkeun, baik manfaat jang diri ataupun manfaat jang balarea nu ngabutuhkeun kana ilmu urang tapi urang teu siap ngamanfaatkeunana, insyaallah ilmu jadi lain panghias diri tapi panglaknat diri. Naudzubillahi min dalik. Mata wayahna jadi minantu ajengan mah kudu getol ngawuruknya. Siap Jan? Siap. Neng jadi minantu ajengan mah wayahna lain dalam rangka pupujieun tapi hoyong kenging ridona Allah Subhanahu wa taala ku jalan ngamanfaatkeun ilmu. Lamun ayana dunyana sing manfaat sing barokah sanajan loba dunya lamun teu barokah. Diajar dagang tinggal hutang, diajar tani tinggal daki, diajar jadi kiai ditinggalkeun santri. Naudzubillahi min dalik. Doakeun ku sarerea ieu dua jodoh panganten putra putri guru urang sadayana sing barokah jadi kiai sing dituturkeun ku santri, diajar tani ulah tinggal daki tapi sing aya hasilna, diajar dagang ulah kalah ninggalkeun hutang. Sanajan saeutik ari barokah mah cukup, sanajan loba ari teu barokah mah teu daek cukup. Laras Bu? Laras Bu? Mudah-mudahan hartana sing barokah, mun aya ilmu-ilmuna sing barokah, mun aya harta-hartana sing barokah, mun aya umurna sing barokah. Sanajan panjang umur lamun teu barokah ngedul dah, digawe ngedul, ibadah ngedul, ngawuruk ngedul, sagala ngedul. Naudzubillahi min. Tapi lamun barokah mah waktu demi waktu teh bermanfaat jang ibadah ka Allah. Ari ibadah teh lain salat tumpul, tani ge ibadah, tas ngawuruk ngorehkeun pakarangan cep melak cengek tuh matak sarua ajengan mah osok amanatnya kangnya. Nah kudu daek kurah koreh jelema hirup mah. Naon sababna? Sabab boga napakahaneun, napakah teh lain duit tungkul emut da baheula. Sim kuring mati nu juga diskeneh calik teh di bumi pun aki. Eta pun aki ari ngajar mahat ali teh subuhnya kangnya. Beres subuh teh teras papai galengan. Mam, wa ajengan kaning salirana ageung nyandak iteup
di harisan naon kagalengan ngalak poloy ngalak kangkung ngalak lauk nyandak endog hayang daging mencit hayang tidinya we ari wih teh trok ieu mah yeun apakah aki eta biasakan ku ece teh dina sareng ninina dan ini mah luar biasa solehna caroge teh sok dikaulaan ku anjeunna dugi ka tos tuang ogenan piring teh tara dikumbah ku ce santri tapi dikumbah ku nyalira disimpen deui ku nyalira teu kenging aya nu nganggo paranti aki lamun aya putrana putuna bade nganggo piring tilas aki nu aki teu kenging ieu mah anu aki aya teu bojo nu kitu ayeuna sapake jeung santri duka santri anu cologo sapake jeung santri ayeuna mah nya nah para ibu anu sami-sami hadir dinaon diasakan ku uwa sim kuring sok ngiringan nah engke teh dina meja makan teh teu aya nu ti pasar sambal cengekna ngalah nepi ka bawangna ge ngalah tomatna ngalah naon deui sayur poloy meunang ngalah oseng kangkung meunang ngalah lauk pauk meunang ngalah endog meunang nyandak luar biasa nu matak saur aki masuk ieu lain kokod sia nu lain tanah anu anggar kokod sia nu kahayang eta mah saur aki ka incuna nya lain tanah anu anggar tapi kokod sia anu kahayang cenah teu boga taneuna kapan cenah aya pok cenah nya urut kalengkong guan urut minyak bimoli sok dijadikeun pot teu boga taneuh mah melak tomat melak bawang melak sereh melak koneng leres po eta teh jang lalaki supaya bisa nganapakahan ka bojo cenah ku bojo dirawatna ciri istri jeung pameuget teh ngahiji dina sagala rupina leres Bu nah kitu jang ya mudah-mudahan sing barokah sagala rupina nah lamun urang hoyong barokah hoyong dilungsuran rahmat jeung barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala ti awalna ge urang kudu siapkeun hate sing hade supaya isukan ujungna moncorong ti awalna ge kudu moncorong kumaha moncorongna sok tanamkeun dina hate la ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah yakinkeun ku imam ieu jodoh pamasihan ti Allah yakinkeun ku Acep ieu jodoh pamasihan ti Allah mamah teu milu ngajodohkeun bapak teu milu ngajodohkeun guru teu milu ngajodohkeun komo tatangga murni yakinkeun ieu jodoh pamasihan ti Gusti Allah geus titik tulis ti ajali dihimpinas ti anyar pinanggi Acep kudu ngajodoh ka saha Sayyidah sadeu imam keur ngajodoh ka sama kaneng euis yakinkeun ieu jodoh pamere ti Allah hek samput ku hate innallaha fi dhannil abdi in khairon fa khairun in syarron fa sarun ulah sok suudon ka pangeran tapi kudu husnudon ka pangeran yakinkeun ku hate ieu jodoh nu bakal mawa barokah ieu jodoh nu bakal mawa kabagjaan dunia rau akhirat ieu jodoh anu bakal jadi wasilah kana kamanfaatan ilmu urang sadayana amin ya robbal alamin tah la maujuda illallah nu bisa ngajodohkeun ka hidup duaan kecuali Allah rawat rumah tangga tarimakeun papasten ti Allah rek akur takdir ti Allah ka urang rek teu akur jeung kahayang rek akur jeung kahayang kudu jadi ibadah nu mantap cirina barokah kumaha nalika datang papasten ti Allah anu akur jeung kahayang tarimakeun kusyukuran jang imam
ayeuna keur akur jeung kahayangnya bogoh ka teh euis ditakdirkeun ngajodoh. Kang Acep bogoh ka bojo ditakdirkeun ngajodoh. Alhamdulillah. Maka ayeuna mah manikat asa raja sehari, ratu sehari, eueuh nu ngaganggu ka panganten. Leres teu? Leres teu? Sok rarasakeun 40 poe mah ngeunah papanganten teh. Bapak mertua moal ngaganggu, mamah mertua moal ngaganggu. Insya Allah sok cenah oge papanganten heula ceuk kasarna teu berjamaah ge tong dicarekan nya Kang nya. Memeh 40 poe makeun we antep heula sina ngarasakeun manfaatna boga pamajikan. Sina ngarasakeun ngeunahna boga salaki, sina ngarasakeun beunahna boga pamajikan. Dalam geus karasa kamanfaatanna boga bojo mah moal bisa dijauhkeun. Leres? Ibu betah teh tebi jeung caroge. Betah teh bu tebi jeung caroge. Teu nya, ulah sok dijauhkeun atuh. Bapak betah teu tebi sareng bojo. Cing kira-kira lamun bojo TKW katana suci betah teu? Betah teu? Teu betah nya naon manfaatna kawin. Rek sare eueuh kekeupaneun, rek dahar eueuh nu ngaulaan, ari tiap bulan kudu dinapakahan. Ngemut mah eusan naon manfaatna rumah tangga lamun nepi ka urang jauh jeung bojo, jauh jeung caroge. Gusti simkuring mah boro-boro umur-umuran kantos ditinggalkeun ibadah haji kupun lanceuk 40 dinten 40 wengi, datang teh ka dieu pun lanceuk simkuring eueuhna ge 10 kilo. Komo sigana lamun salaki abdi nyandung eueuhna 50 kilo sigana. Alhamdulillah tapi moal bager ieu. Nya bager duka sieun ku simkuring. Tapi da simkuring ge bager kan? Ka santri sok ieu saha nu hayang dicandung ku akang. Santri teh alim cenah. Kunaon akang mah bager, keur bager teh kasep. Ah cenah sieun ku umi. Jadi alimeun teh sanes teh bogoheun tapi sieun kudu kolot gitu. Mata perlu jadi nu kolot mah kudu badag, Mam. Ya, ame sieun anu ngorang teh moal daekeun. Nah, terus mau dihareukeun mah. moal dipayeudeun mah cenah ogena. Allahu Akbar. Dipungkereun bade? Beginilah. Hoyong teh? Aku juga manusia. Jujur we. Wah, bohong. Hoyong. Oh iya. Naon atuh teu wae? Cacan. Tadi parangkeun. Gitu. Cing kunaon pangan teu wae. Padahal pameget mah kawasannya punya. Bade 2 mangga, bade 3 mangga, bade 4 mangga, tapi kunaon hiji wae. Sementawis mah alhamdulillah cekap ku bojo anu ieu. Margi bojo nu ieu servisna memuaskan. Selama servisnya memuaskan insya Allah aku tidak mencari yang lain sementara ayeuna. Tapi saya selamanya akan setia. Selamanya servisku akan memuaskan. Sanajan geus teu walakaya kajeun siga bancet kole siap. Beres Bu. Nah, eta paribasa pun biang. Jadi pamajikan mah da ari lalaki mah geus 60 tahun ge gagah wae. Ari awewe mah geus eueuh kahayangna ogena. Tapi wayahna we kajeun teuing siga bancet kole nu penting mah salaki we puaseun. Tah servis memuaskeun teh eta meureun. Nya tapi pebojo yo servis ibu memuaskan, kahade servis ayah tidak memuaskan. Harus sama itu. Jadi hutang itu. Iya. Ari servis pamajikan hayang memuaskan, ari pamajikan unggal poe dibere pedak. Kangkung pedak cingrek kumaha memuaskannya punya. Damudeun awewe ge leuleus teu walakaya ari tidak bergizi mah. Lamun teu walakaya ngeunah moal ka lalakina.
matak kudu servis na memuaskan, matak dina agama ngana pakahan bojo teh kudu aya dagingna, kudu aya endogna, kudu aya laukna, sayur mayurna, buah-buahanana, 4 sehat 5 sempurna, jadilah barokah. Daging ayah di ibu, nog ayah di ibu. Jadi kita masih naon itunya, daging tau subur, nognya gitu kayaknya. Ya, capek. Ari pun lancet masuk ya bu, pun lancet menurutan pun bapak ya. Rek naon cenah ayah neangan di hayang ka gadis da ibu ge baheula gadis. Hayang karanda da ibu ge lamun ayeuna teu boga pamajikan mah randa, boga salaki mah. Ayeuna cenah cek batur budak tilu teh ngeunah pan ibu ge ngalaman nepi ka bodak sabaraha? 3. Ayah ge ngalaman cenah ka pamajikan anu anakna sabaraha? 3 laras bu. Cek batur kieu cenah ogenan di ibu ge aya. Alhamdulillah. Jadi mam lain eueuh nu geulis leuwih daripada umi. Lain eueuh nu beunghar leuwih daripada umi. Lain eueuh nu pintar leuwih daripada umi. Lain eueuh nu hayangeun ka akang. Ya. Insyaallah seueur malah baheula mah ece terangnya pun lancet buah bibir wanita sudah. Banyak penggemarnya tapi bukan saya. Untung aya lalangit ya. Nah, para bapak, para ibu anu sami-sami hadir, alhamdulillah ari barokah mah geus incuan ogenan ngeunah we babarengan teh. Mudah-mudahan kealaman ku anak incu, amin. Mudah-mudahan kealaman ku murid-murid sadayana, amin. Nah, para bapak, para ibu anu sami-sami hadir, khusus ka panganten supaya moncorong di kemudian hari sing moncorong hatene hiji la maujuda illallah tenden dina hate tuturkeun la ilaha illallah la ma'buda illallah. Abdi nikah sejak ibadah ka Gusti Allah kunikah abdi rek ngunggulkeun padilah ibadah saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaatani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rakaatan minal azab. 2 rakaat ti jalma anu boga salaki pamajikan leuwih utama tinimbang 70 rakaat ti lalaki nu lalagasan teu gaduh bojo. Mata kantos Rasul sasauran miskin dipayuneun para sahabat. Miskin, miskin. Saur sahabat ya Rasulullah saha nu miskin teh? Ar-rajulu lamro'atalah lalaki nu teu gaduh pamajikan. Aya di dieu lalaki nu teu boga pamajikan. Miskin, resan geus gaduh bojo acan. Miskin. Miskin nu teu boga pamajikan mah. Tapi nu boga pamajikan mah bakal beunghar. Beunghar ku harta, beunghar ku ganjaran. Numawi saur Kangjeng Nabi tazawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mal. Pek lalaki karawin ka awewe, insyaallah awewe bakal ngadatangkeun kana harta. Nu matak awewe mah lambangna ge loket godeg. Ciri awewe mah kudu jadi bendahara dina rumah tangga. Kepala nak lalaki bendahara jeung sekretarisna bojo. Matak yang imam lalaki mah ulah sok nyekel duit bisi gampang neangan. Duit mah teudeun we di bendahara. Da lalaki mah kapan lambangna ge ATM alat tusuk manual. Bangna aya